Urang bingung pamajikan teh nyiram teh anu aneh-aneh. Kadukung urang nyieunna di kebon. Nyi ya, geus kapanggih, rek dikumahakeun ieu teh kotok teh. Tinyuh WA. Duh, ku hayang ditinyuh deui. Yeuh, kop inum. Kuaha heula we, inumna. Pira aku kudu kuah di inumna. Pira aku kudu nginum ti kotok. Tupan nyai no hayang nage. Atuh kuaha heula, mah nya tetega ka abi. Dalin abi nu hayangna oge. Tah budak maneh nu hayangna oge. Budak maneh. Kan eta teh budak duaan. Aing mah. Sok atuh inum heula. Abina keur teu samarasa letahna. Aing mah aya-aya wae. Abong bati di kebon ieu teh. Kumaha rasana? Pahang peuheur kieu rasana ge. Aing Wae anu ngarasa pahang peheung komo abi anu teu mirasa. Biceun we idih ngagawekeun atuh si Itil teh deui. Tekuat ngajur tekuat. Aing mah aya-aya wae. Abong bati di kebon ieu teh. Aing luhur nyeri. Sok nyi sarekeun lah rek ngagawan laparaji. Aduh. Nyi, eueuh paraji mah aya ge ieu ya dukun beranak. Halo, bae we yang penting keluar teu kuat tuh. Sok ajeunkeun. Sok ajeunkeun sadik deui geus naong. Aduh, ieu saya. Dih, udah kurang suarana kos embek kieu euy. Waduh, bati di kebon kos kieu anak aing alah. Kumaha ieu?